Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina judul ning carita Jakarana anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberak nyatana di lembur Batu Nunggal anu mana harita kadang wargana nuju ngudag komplotan garong Ki Badrowi kulantaran nyaeta ka warung henteu mayar tea nyaeta tea nya mitra aya we kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Udun siap bangsat, udun. Patua kampung ngagorowo kanu keur ngabring laleumpang. Sorana tarik mata katorekan. Barang ngadenge katukangeun maranehna aya anu pating gorowok. Reg atuh Ki Badrowi jeung sakabeh muridna areureun tuluy bareng ngalieu ka tukang. Breh katempo aya saabrulan jalma anu keur lalumpatan ngarudag ka maranehna. Bah, aya urang lembur ngarudag ka urang bah. Ceuk si Dodeng ngomong ka guruna anu keur nangtung ngabadega bari nyeklan iteuk. Ari panona mencerong ngawaskeun ka urang lembur. Nyakeun bae atuh ngarudag mah. Keun sina datang sarta urang sang hareupan ku dewek. Piraka da ukur manusia sakitu. Wah, setek nganukur satai kukueun keur dewek mah. Sok ngeradeuleukeun kumaraneh sakabeh Dodeng. Kitu cenah ceuk Ki Badrowi. Estu ningkat sidang untuk ngelawan jalma sakitu mah sarta moal matak meakeun waktu lila pikeun yang hareupana. Nya teu kungsi lila. Patua kampung jeung sakabeh baturna geus aranjog ka hareupeun Ki Badrowi. Jarakna aya meureun kana 5 depa mah. Kisina. Nyaha bener aranjeun anu tadi jarajannya warung mari teu mayar. Sok buru gantang jawab. Patua kampung harita langsung nanya ka jalma-jalma nu aya di hareupeuna. Nya kituna teh bari jeung rutret nitenan ka sakabehna. Lantaran lamun nurutkeun kana ciri-cirina anu disebutkeun ku si bibi warung mah teteh lah akur geus pasti moal salah deui. Nya maranehna anu dimaksudna teh. Ditanya kitu ku patua kampung cakakak atuh Ki Badrowi seuri meuni ngagagak. Sok padahal mah harita eueuh anu matak pikaseurieun. Tapi da memang geus kitu adatna Ki Badrowi mah lamun ngomong sok kudu dibarengan ku seuri. Ari kajalma anu sejen mah padahal seurina teh teu matak nyari jeung teu matak pikaresepeun. Samalah matak pikasieunneun. Nya lamun seug aya budak anu ningali geus pasti bakal ngaberetek lumpat. Pantang serius ya sok buru jawab. Bet kawas anu burung ditanya kalah seserian buah-buah owas lain teh. Ceuk patua kampung bari molotot. Beungeutna beureum asa diheureyan. Bener dewek anu tadi danahar teu mayar mah. Terus rek naon? Rek nagih ka dewek? Cing sok mikir heula anu asak. Nah silai sakabeh geus telebat lamun kalungitan hulu. Sok siah pikiran heula sing asak.
lantaran bisi mata kaduhung. Walon Ki Badrowi panona mureleng ka patua kampung jeung baturna. Ari si Jupri jeung anu sejena harita jerempe bae eueuh anu milu cacarita. Hai, kuring manyusul aranjeun sote lain hayang kadongitan hulu. Tapi rek nagih duit tukang warung lantaran si lain tadi darahara tu mayar. Samalah kalah ngancam ku bedong cenah. Wanyian syarik nyagi sagala. Nyahan can apal ka dewek. Kuring mah teu perlu apal. Jeung teu hayang apal ka aranjeun anu penting masukkan canggera bayar urut darahara tadi. Lantaran karunya kasih bibi dagangannya beak di dahar ku aranjeun sakabeh. Tembal patua kampung ngomong natatag estuning eueuh kasieun. Sabab ceuk pamikirna manehna mah aya di pihak anu benar. Teu sawajarna di mana-mana oge ari anu jajan atawa dahar di warung mah geus tangtu kudu mayar. Ngadenge kitu pok si Jupri ngomong bari ngareret ka guruna. Geus lah abah. Teu kudu diladenan anu karieu patut mah. Leuwih hade abah mah kasisi. Keun urang sang harupan ku kuring sakabeh. Da moal sakumaha pangabecusna atuh. Bira kadarna cucurut lembur. Ceuk si Jupri samalah terus rek ngalugas pendog pikeun ngalawanan urang lembur anu harita katempo keur pating polotot ka maranehna. Kajejog sa Jupri. Teu kudu meceunan tanaga. Deleukeun yeuh aing ngalawan manusia sakitu mah. Sageprakan oge harees. Walon Ki Badrowi. Ngadenge caritaan kitunya pugu atuh patua kampung jeung baturna ambek. Atena ngaheab panas lantaran asatri ajenan ku jalma saliwat anu teu paruguh teuing ti marana datangna. Aok atuh patua kampung nyentak. Jadi si lain teh keukeuh moal mayar. Tanya patua kampung panona molotot huntuna ka kerot bakat ku ambek. Nya kitu deui sakabeh anak buahna oge bating polotot kawasan nu geus ngarasa gemes. Heug dewek rek mayar. Asal naon? Asal si lain kudu sanggup ngelehkeun heula dewek. Tah kitu we ayeuna mah. Kumaha si lain sanggup atawa henteu? Lamun henteu jiga marantau ka itu. Dasar manusia kurang ajar. Nyantena naon atuh ari kitu mah. Barudak kewat maju. Hai urang cangkalak ieu manusia coy. Patua kampung harita mere parentah ka sakabeh baturna. Sangkan maraju pikeun nyangkala Ki Badrowi jeung anak buahna anu tetela teu bisa dibawa badami. Maju! Patua kampung mere aba-aba sangkan maju sareta geus teu kudu diparentah dua kali. Harita keneh sakabeh anak buahna langsung jelung-jeleng laluncatan bari jeung ngayunkeun pakarang. Sakabehna oge maju babarengan narajang ka Ki Badrowi anu keur ngabadeganang tung bari jeung nyeklan iteukna. Ningali kayaan sarupa kitu pikeun Ki Badrowi masaeutik oge teu ngejat tina tempatna. Tapi ngan ukur sakilat ngagetrukeun iteuk hulu maungna sakali kana lemah teu leuwih. Nya ceuk syariat mah mitra ciga anu teu sapira. Tapi akibatna kacida mata kaget. Lantaran anak buah patua kampung anu harita keur pating garajeleng narajang. Ngadadak pating jarungkel terus pating kudupruk labuh bari pating gorowok nyebut aduh. Aduh! Aduh! Adah! Uduh! Aluh! Patua kampung kadenge ngagorowok awakna ngagedebut labuh kana lemah. Nya kitu deui baturna pating gedebut bari pating gararo ngarasakeun kanyeri. Sanajan kitu korejat patua kampung gancang hudang ret ka sakabeh baturna. Barudak! Hayu maraju deui euy! Ceuk patua kampung marentah ngarah anak buahna maraju deui. Ngadenge kitu korejat sakabehna pating korejat hudang sareta teu loba mikir. Sabrut deui narajang bebarengan ka Ki Badrowi anu keur nyerengeh jeung seurikeun ka manehna. Dasar belagung. Sok siah maju deui kabeh wanyi mah. Ceuk Ki Badrowi bari seuri.
Barang panarajang na tua kampung jeung anak buah na geus rek daratang. Ki Badrowi mah angger tengejat tagen cicing dina tempatna cara tadi. Keur kitu getruk ngagetrukeun iteukna 2 kali kana lemah. Akibatna sarua jeung tadi mitra. Samalah ku ayeuna mah leuwih parna. Patua kampung jeung sakabeh anak buahna terus bae pating jarungkel awakna pating gedebut meuni blag-bli bluglabuh patumpang tindih jeung baturna. Koceak atuh kadenge sora anu pating gararo. Ari patua kampung awakna terus ngagoreleng samalah terus nyangkorah dina kamalir tarangna bancunur sagede endog. Aduh! Aduh, kurang ajar sia koplok. Sok kadinya rasakeun ku si lain sakabeh. Sarta gancang sia hudang deui ari hayang akibatna leuwih jeung kitu mah. Ceuk Ki Badrowi bari seuri lelengakan. Hatena sugema ningali kayaan kitu teh. Jaan hebat si abah mah sok kadinya mah sesena nyaruk suruk gagarapokeun. Bener hebat pisan boga guru teh euy. Kitu cenah ceuk si Keling bari keprok. Samalah terus serinya kakak bagat kuatoh kitu deui si Jupri jeung anu sejen. Sarua sakabehna pating cakakak jeung serikeun patua kampung jeung anak buahna anu gempar ngagaloler. Guru urang mah hebat euy. Sakti si Abah mah. Sigana moal aya nu bisa nandingan kana elmuna. Tembal si Asdur sarua manehna oge keprok bakat kuatoh ningali batur cilaka. Sarta ngarasa reueuh sarta muji kanu jadi guruna anu tetela luhur elmuna. Nya kitu deui si Dodeng jeung anu sejena sarua muji ka guruna. Ngadenge kana caritaan si Keling jeung sakabeh muridna anu muji ka manehna. Atuh puguh irung Ki Badrowi anu nambru teh beuki kembung teu srikna mah rek ngapung. Geus, montong muji wae lah. Irung dewek bisi terus ngapung. Ya udah gue atuh bah ngapung mah. Lamun bisa mah. Tapi hanjakal can bisa ngapungna. Lantaran teu boga elmuna Asdur. Jadi menggeus jarempe montong muji wae bisi bahaya. Lantaran lamun irung dewek terus ngapung ka luhur, susah ngudagna anu antugna dewek jadi teu boga irung. Mangkaning acan bisa dewek cari kudu nyieun irung mah. Jeung deui lamun irung dewek eueuhan, dewek moal aku deui sabab dewek cari kawin deui saja Asdur. Tembal Ki Badrowi bari ngabarakatak seuri. Sabot keur kitu. Patua kampung harita nguniang cengkat bari muringis. Terus lempang rumanggieung nyamperkeun ka anak buahna anu katempo geus narungtutan harudang deui. Kituna teh bari pating puringis nahan kanyeri. Aya anu bancunur tarangna, aya anu bohak sikuna, aya anu jeding bibirna akibat kusruk, aya anu titajong indung sukuna jeung aya oge bohak tuurna nya pokona mah rupa-rupa kayaana. Barudak kanjang harudang deui euy. Aduh, tetela geuning si bangsa teh lain tandingan urang kaya kieu mah. Sok sia maraju deui ari aya keneh kawanyi mah. Tapi tong nyalahkeun lamun si lain sakabeh dijadikeun tumbal di tempat ieu. Ceuk Ki Badrowi panonna mureleng ka patua kampung. Ngadenge caritaan sarupa kitu anak buah patua kampung saurang oge tayaan wani maju. Samalah hatena jadi sareber beungeut katingali sarepa. Nya terus atuh silih reret jeung baturna sarata geus teu kudu diparentah. Berengbeng sakabehna harita lalumpatan teu nolih kana nanaon. Nempok kitu patua kampung ngajenghok. Tapi manehna oge teu cicingeun terus bae berengbeng lumpat nyusul batur-baturna. Barang nempok kitu Ki Badrowi jeung sakabeh anak buahna terus sareuri meuni lelengakan. Nyaksian urang lembur batu nunggal
anu tipe paretot lumpat kawas anu di udag maung. Nya atuh geus puguh musuhna kalabur mah. Harita keneh bring deui atuh arindit ninggalkeun eta tempat. Maksudna rek neruskeun dalam pahaneangan anu jadi musuhna. Nyaeta jakarana anu nepi ka harita can aya raratana. Kasugri kaum dangu, Ki Badrowi jeung sakabeh muridna terus ngagerdig lempang. Sora dampal sukuna kadenge menipating garblig. Lengkahna dibarengan ku sora manuk anu ricit dina dahan sarata diiringkeun ku hiliwirna angin leutik anu sumilir. Nya dina kayaan kitu, di kajauhan rentang-rentang aya saurang jajaka anu keur lempang ngagandeang. Bari nyoren buntelan leutik dina tak-takna. Ari eta jajaka teh tayalian jakarana anu harita geus rek anjog ka lembur batu nunggal. Rek maluruh jayarana dunungan Mbah Daroji jeung Ambu Irah baheula. Sanggeus sawatara waktu, jakarana nepi ka palebah pengkolan. Reg lempangna ngarandag. Lantaran teu jauh tidinya katempo aya sababaraha urang jalma anu keur lalempang muruh kadinya. Anu tayalian ti Ki Badrowi jeung balatna. Nya teu beunang disingkahan. Akhirna gok paamprok terus atuh silih pelong. Si Jupri, si Oded jeung baturna ngajenghok kaget. Nya kitu deui jakarana oge sarua kagetna keur sajongjongan mah. Itu ieu ngadon silih pencrong kawas anu teu percaya kana titinggaliana. Tapi teu lila pok si Oded ngomong. Lakadalah geuning geus waktuna mah kapanggih si laing teh. Abah, tah ieu manusa kasebelan anu geus mateni si Obed teh. Ceuk si Oded bari ngareret ka Ki Badrowi anu keur ngabadegan nangtung. Ari panon anu boloto teh mencerong ka jakarana anu keur moloho. Jakarana kacida ngarasa kaget. Lantaran teu sangka beut ngadon amprok jeung si Oded katut baladna di palebah dinya. Ari Ki Badrowi keur sajongjongan mah teu waka cacarita. Panona mencerong nitenan rupa jeung tangtungan jajaka nu harita aya hareupeun. Anu tete lageuning musuhna teh ngora keneh. Sarta saliwat mah asa pamohalan lamun budak kamari sore make jeung bisa ngungkulan kana pangabisa sakabeh murid-muridna anu tuju. Komo bari jeung sanggup mateni si Obed mah hatena asa banget ku teu percaya. Abah, nah kalabet jadi ngahuleng. Tah eta musuh urang teh bah. Ceuk si Oded bari ngareret ka guruna. Curugna nunjuk ka jakarana. Repes ya Oded. Jempe we si laing mah. Geus kadenge ku deweke. Tembal Ki Badrowi muncereng ka si Oded. Terus ret ka musuhna cakakak seuri. Siapa benyit bau cikur? Syaha ngadan sia? Tanya Ki Badrowi bari mureleng ka jakarana anu harita masih kene nangtung dina tempatna. Tapi barang ditanya kitu pok ngawalon kalayan salse. Nah harek naon anjeun teh make nanyakeun ngaran kuring? Jeung deui saha atuh anjeun teh? Rarasaan mah kakara panggih. Jawab jakarana bari neuteub seukeut ka jalma nu aya hareupeuna. Dasarana kuya sia ditanya kalah balik nanya. Cucungah eta teh ngaranna teu sopan sia. Tapi kajeun lah teu nyanyaon sakali ieu di hampura. Lantaran jelas si laing teh can apal ka dewek. Nya can apal apan geus disebutkeun kakara panggih.
Cing sok saha anjeun teh? Geuning babarengan jeung si Oden. Si laing penasaran hayang nyaho ka dewek. Lamun kitu heuh ku dewek rek disebutkeun. Tapi kudu didengekeun kalayan saragap. Heuh atuh sok buru lain kalah ngomong. Mangke atuh sia kunyuk teu kudu ngatur. Pebanyit. Yuh aing anu kacelah Ki Badrowi saurang dedengkot rampok anu geus kakoncara sarta dipikagigis ku balarea. Tah ieu jelmana ieu. Aduh teu ngacai deh. Walon Ki Badrowi nyebutkeun ngaranna bari jeung nepak dada. Barang ngadenge caritaan kitu puguh atuh jakarana ngaranjug. Ras inget kana lalakon bapana Abah Dirga anu ti heula kungsi nyaritakeun ngeunaan saurang jalma anu boga ngaran Ki Badrowi. Anu jadi musuh bubuyutanna baheula dina mangsa jaman keur ngora. Anu geus lila eueuh bejana. Ceuk pikirna jakarana, nah Ki Badrowi anu ieu atawa lain anu dimaksud ku bapana teh. Tapi lamun ditingali tina umur kawasna moal jauh jeung Abah Dirga ngan pedah leuwih kolot. Kunaon sia kalang ngahulang? Reuas ngadenge ngaran aing. Tanya Ki Badrowi bari teu leupas mencrong ka jakarana anu keur ngahulang. Da puguh memang ngarasa kaget. Tapi teu lila pok ngomong. Oh jadi ngaran anjeun teh Badrowi. Dewek si Badrowi. Piraku teu kadenge? Nya terus rek naon tujuan anjeun? Tanya jakarana bari leuteup seukeut nyidikeun rupa jeung tangtungana. Tujuan dewek ngan sarupa. Nyaeta rek males pati ka si laing. Lantaran geus wani mateni ka si Obed murid dewek. Oh jadi anjeun teh guruna si Obed. Teu salah. Dewek guru si Obed. Samalah si Oden jeung anu sejenna oge maranehna murid dewek. Bisi si laing hayang nyaho mah. Ceuk Ki Badrowi. Ngadenge caritaan kitu. Jakarana ungut-ungutan ku ayeuna mah jadi ngarti. Tete lageuning si Oden jeung baturna teh muridna Ki Badrowi. Sok sanajan ti tadi oge dina hate nama jakarana geus boga sangkaan sarupa kitu. Tah ayeuna diparengkeun amprok jeung si laing di dieu. Dewek kacidang ngarasa bunga lantaran teu kudu hese capek nyanyangan. Oh jadi anjeun sakabeh teh keur naryangan kuring. Apan tadi geus disebutkeun dewek rek males pati. Lantaran si laing geus ngabinasa si Obed. Saja batik itu si laing geus ngahalangan kana sagala rupa pagawean murid-murid dewek tak kitu. Ceuk Ki Badrowi panona mureleng ka jakarana kawasan hayang ngalag-lag. Aneh anjeun mah. Naha make kudu males pati ka kuring? Da kuring mah satadina oge taya niat pikeun ngabinasa si Obed. Sok sanajan kitu oge. Tapi si Obed teh murid dewek modana teh alatan si laing kuya sia. Jadi teu kudu mungkir. Ah teu bisa kitu. Si Obed murid anjeun maotna lain alatan kuring. Tapi memang geus nepi kana waktuna. Nya ari cara maotna diakibatkeun ku prilakuna sorangan. Jadi dina hal ieu anjeun teu bisa nyalahkeun. Walon jakarana tandes. Sikepna ayem tapi pinuh ku kawaspadaan. Nempo musuh anu kawasna eueuh kasieun. Nyelatuh Ki Badrowi ambak. Tete lah pinter ngabacot geuning si laing teh. Kunyuk. Dengekeun ku sia. Sok sanajan kumaha bae alesana tapi keukeuh sia geus modadan murid dewek. Tah kulantaran kitu, ayeuna mah geus montong loba bacot sabab moal aya haretina. Hutang uyah kudu dibayar uyah. Hutang pati kudu dibayar ku pati. Montong loba menceunaan waktu teu puguh. Sok keratatan-tatan yeuh sang hareupan aing. Betaji panasaran boga kabetus jeung boga kaunggulan naon sia teh. Ceuk Ki Badrowi terus red ka si Jupri anu keur nangtung ngajajar jeung baturna.
Jupri, ya cekelan heula ituk dewek. Tapi dah moal dipake bah. Tapi dah moal dipake bah. Moal cekelan baik ku si lain. Nah moal dipake padahal gunakeun keur ngadagor hulu si jakarana. Ceuk si Jupri bari melong ka guruna. Lantaran ngarasa heran. Nah keur naon atuh make jeung dibabawa iteuk teh ari moal digunakeun mah. Kitu ceuk pamikirna. Pontong loba tatanya sia belegung. Lamun ceuk dewek cekelan, nya atuh cekelan teu kudu mungpang. Jeung deui asa piraku ngalawan kunyuk sahulu make kudu ngagunakeun iteuk sagala. Asa teu perlu. Oh, oh gatuh bah. Sok iteuk mah diceklan ku kuring. Tembal si Jupri, sor Ki Badrowi ngasongkeun iteuk gagaman sarata gewat tari-tari tampanan. Geus kitu ret Ki Badrowi ka musuhna anu katempot ti tadi teu ngejat tina tempatna. Ari si Jupri jeung baturna, harita caricing bae di sisi rek ngalalajoanan guruna tarung ngalawan musuhna anu salila ieu teu bisa dielehkeun ku maranehna. Nempo kitu jakarana anu ti tadi geus waspada gancang atuh tatan-tatan. Caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Lantaran dirina oge sadar, musuh anu ayeuna rek disanghareupan geus tangtu teu bisa dianggap hampang. Sok geura maju si hanya kuya. Ceuk Ki Badrowi, panona anu bolotot mencrong ka musuhna. Sedengkeun hatena mah jadi panasaran hayang geura ngajajal kana kekuatan eta jajaka. Ah nya sok bae rek maju mah, da kuring oge moal mundur. Bangkar warah nangtang sia teh. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.